Assalamualaikum. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Sampurasun kasadayana ya. Mugia urang sadayana aya dina kasehatan, dilancarkeun dina sagarupa pandeja sareng dibarokahkeun tina milik rezekina. Amin ya arhamar rahimin. Mangga ulah yang kolong ting kana waktos. Cara ketan dongeng tilu jawara bagian ke-5. Kaayaan di deuweung waktu harita. Si Acung anu can pati loba pengalaman cicing di jero leuweung komo tika lamun diudag kudu jadi bagong atawa bengu mah manehna teh nyaho kana naon-naon anu kudu dilakukeun. Berembeng we lumpatna teh sakalumpat lapet teuing ka mana teu bukuh asal padu jauh we. Beda kaayaanana jeung si Jaka Petang anu culong cat-calingcat nyingkahan nyumput kana tangkal. Komo si Jalu mah kalakah tereke we naik kana tangkal teh. Ari si Acung mah lumpatna teh mangprang we padu jauh. Jiga anu nyaho deui eta begu teh ningalikeun we terus ngarah-ngarah ka si Acung. Malahan masih Acung mah nepi deui ka tempat anu samemehna diliwatan nyaeta pelebahan gawir teh anu kahandap rumpil ka luhur gawir. Dininya manehna rada mogok bingung kana pilampaheun. Ana barangkur kitu eta bagong teh tuluy-tuluy ngadeuketan lumpat anu ngarah pisan ka si Acung. Alah, urang kudu ka mana ya? Aduh, urang kudu ka mana ya? Kitu cenah. Kerentas popokana si Acung teh samemeh manehna bisa mikir anu leuwih bener. Eta bagong teh tuluy ngadeuketan malahan mah jeduk we eta bagong teh numbrak nyuruduk nubruk ka si Acung. Tolong baning tarik deui kana nubrukna eta si bego teh. Manehna oge si beguuna oge ngilu masruk luncat kana eta gawir. Si Acung labuh kasurungkeun ku eta begu nya kitu deui si begu oge meureun kamawa oge ku tanaga sorangan teh anu nubruk nu bener-bener nubruk. Peda-pedana teh ari si Acung mah labuhna teh nang karak bungkang sanajan teu pati luhur kira-kira aya meureun 5 meter mah. Tapi manehna labuhna teh langsung ngajeblag we, langsung teu empes-empes, langsung kapayahan harita keneh oge. Beda jeung si bengu anu datangna teh sukuna heula. Sanajan sababaraha waktu mah eta si bengu teh ngudupruk we meureunan sarua leuwas jeung di meureun sukuna teh tingguheun alatan labuh teu lila eta bengu teh tuluy hanya teh berat pe eta begu mah lumpat deui ngajauhan ka si Acung. Kocapkeun si Jalu jeung si Peteng anu nalingakeun kana kaayaan bagong anu nyurung nubruk ka si Acung teh. Satuluyna si Jalu luncat manehna tadina mah arek nulungan ka si Acung, tapi sabab elat teuing jeung deui eta kajadian teh sakitu cepetna. Si Jalu mah ngan ukur bisa ningali we samang-samangsa si Acung disuruduk ditubruk ku begu teh. Komo ari si Peteng mah manehna lompatna geus rada jauh sanajan kitu manehna ge bisa tetep ngalingakeun mah ngan teu bisa sarua deui kana nulungan mah. Aduh, cung ceuk si Jalu di luhur gawir ngagorowan ka si Acung. Teu lila tidinya si Peteng oge tuluy nyamperkeun. Kunaon cenah yo si Acung teh. Hari akang geus buru disuruduk ditubruk ku begu konakan nanya kunaon cenah. Akang mah lain kitu padahal mah lompatna teh atuh nyalingker kana tangkal kos kuring atawa naek kos anjeun kitu cenah ceuk si Peteng teh. Pan meureunan si Acung mah teu pati apaleun jeung deui karak naon nya pangalaman aja can pati loba komo cicing di leuweung kieu mah. Nyaeta atuh kunaha atuh si Acung teh nya deuh aya rupa we ieu teh. Hari akang mah kalakang ader ngabangkong ayo urang tulungan ka handap. Ceuk si Jadu balik skalayang mah luncat
eta jarak anu sakitu jauh teh kira-kira 5 meter teh ya. Jika anu saeutik wae kumanehna diluncatan. Jika anu emu eleh isi patang oge tuh luncat deh. Beda jeung si Acung. Punten. Beda jeung si Jalu anu nepi kana tanah sukuna teh nyengcrek we. Jika anu teu aya nanaon pisan, ari si Petong mah ngageblug. Malahan manehna langsung tepak deku. Langsung ngerasa nyeri cenah sukuna. Aduh, hari maneh geuningan jika lu hampang pisan. Hari kuring mah aduh kalakah nyeri aduh. Bawa somblak atuh suku urang ieu. Aduh kumaha ieu. Si Jalu anu asalna arek nulungan heula ka si Acung ningali kana kaayaan si Petang anu cenah sukuna oge teh hese dihanyatkeun tuluy mah nyamperkeun. Atuh akang mah wawanianan make luncat sakit luhurna. Neuki ya geuningan temahna. Aduh, kuring teh rumasa ningali anjeun jiga anu hambang, mohon anu deukeut jeung deui ari sugan teh deui. Tuh, jauh saperti kieu. Aduh, kuring teh leuwas. Kumaha atuh aduh suku jadi aduh. Atuh akang mah lain dihitung-hitung heula. Haikal nulungan ieu mah. Kana kangen hayang ditulungan deh. Hampura atuh kudu kumaha deui aing. Oke atuh urang sasar heula ku kuring bisi aya anu peuper atawa anu nyengsol ieu katuurna. Aduh 5 meter teh moal kira-kira anu teu kalah ti mah Kang hampura ieu nya kok kieu ieu batina ieu. Kumaha sakuring salah. Satuluna si Jaka Peteng teh disasar tuurna dipencetan sukuna malahan dek cenah jiga anu dibatek teu lila tidinya si Peteng oge bisa hanyat deui. Aduh, biasa nama kuring nulungan. Kecelakaan deh. Ene mah bagian kuring ditulungan. Teu kitu Kang, urang silih tulungan we ayeuna mah meureunnan. Tah kieu meureunnan gunana aya batur teh. Bener karasa pisan ku aing. Itu si Acung kumaha atuh? Kumaha ditulungan? Coki kuring ge bisa katulungan ku anjeun. Coba tuh ku anjeun oge tulungan itu si Acung. Kok kuring ketulungan. Satuluina si Jalu teh nyamperkeun ngadeukeutan ka si Acung. Nya kitu deui si Peteng sanajan leumpangna masih keneh rada ingkud-ingkudan. Meureunnan masih keneh nyeri sukuna teh. Kumaha cenah si Acung teh? Duh Kang, bingung paur ieu duh coba kapiuhan deui. Lanang karak bengkal labuhna duh. Paur we aya urat iga atawa naon ieu naon tulang iga anu tapi moal keke orang sasar aja. Teh kurang naon tapi nama ngembangna teh. Karerewasan ieu mah deui Pekang. Aduh, kumaha tuh? Coba urut-urut. Ari kuring mah ngurut kanu kapiuhan kitu mah rada kurang bisa Kang. Coba ku ngaing urang urut ieu urang cabak ieu. Satuluina dua nonoman, dua pemuda ieu teh nulungan ka si Acung. Teu lila si Acung bisa ngulisik-usik. Tuluy manehna muringis jiga anu nahan kana kanyari. Aduh, eta geuningan suku menika doang kitu. Meureunnan ku eta nya ku si hungna eta Bagong. Aduh. Biasa nama lamun si hung bagong kitu teh. Sok cenah teh aduh. Bisi ieu naon teh sok rahgeutna teh sok lila cagerna teh Kang. Duh kumaha nya neangan ubarna ieu. Coba atuh neangan daun-daunan atawa naon wae anu bisa dipake ubar. Keke urang neangan lah. Biasana ku babadotannya atawa mun aya cau mah ieu teh ku getah cau tah. Anu cau di belah dia mah. Ke urang neangan babadotan heula atuh. Coba jeung perkara sejenna oge. Yo. Wah, siang Kang. Satuluina si Acung ditulungan ku si Jalu jeung si Peteng teh sabisa-bisa we ngagunakeun bahan anu aya di leuweung. Teu lila tidinya si Acung nyarita. Aduh, kuring mah menikah sabah sieun ngajeng paur Kang. Aduh, eta bengu kacipta deui eta nyuruntulna. Aduh, kana tuur ieu nika bincurang. Aduh, nika soek ieu. Aduh, kumaha atuh Kang atuh. Aduh. Sing sabar. Da kumaha deui keur cilaka meureunnan. Untung keneh anjeun labuhna teu pati jauh ieu sanajan gawir jeung deui ieu mah meureunnan ukur naon ieu kasuraku eta si Hung Bagong. Mudah-mudahan we ieu si Acung tuh keur nulu aduh si Jalu duh. Si Jalu keur neangan ubar bisa cager ieu buru-buru cager ieu.
Teu dilatih dinya si Jalu tuluy balik deui bari mawa bang bahan-bahan beuneunan. Bahan-bahan daun-daunan anu sok dipake jang ubaran cenah kanarahkeun. Sakumaha mistina si Acung teh di ubaran we dipokokeun ku eta rinesan atawa digayem we. Eta daun teh dipokokeun kana tatuna si Acung teh. Ayeuna urang kudu kumaha lalampahan ieu yo. Bisa teu leumpang yo. Aduh, ari koreng mah leumpang mah bisa Mani aduh meni nyeri pisan ieu aduh jama cangkeng asa potong ieu aduh. Bisa sasar mah nya heueuh tadi teh aya anu nyengsol euy, aya nu misalah. Tapi na geus dikuring diomekeun nya beneran kudu lila ieu kudu direureurkeun heula. Lamun dipaksakeun mah paur teh bakal leuwih lila cenah cageurna. Aduh kumaha atuh Kang ieu aduh. Kuring jadi kalakang ngariweuhkeun. Kemahe cung lah. Aya nu kieu-kieu wae mah urang naonnya anggap we lah jamak we da lalaki. Ayeuna tatu atawa urang teh keur ngalalana. Kitu cenah ceuk si Jalu teh ngupahan. Atuh kuring ayeuna kumaha ieu? Moal bisa leumpang beuneunan. Wah, kembae ari leumpang mah bisa digandung tah ku si Jalu. Maka jadi kawing tapi nama nu jagjagna mah tinggal wing-wing nya akang deui pan meureunnan tuur cenah tadi lin rada peuper. Kuring oge tadi luncat di ditu. Ari akang kunaon karah ceuk si Acung teh. Tadi kuring teh loncat ka dieu. Rek tulungan anjeun ngan buru-buru teuing teu nyaho mah geuningan luhur ieu di gawiar teh. Cekolot mah celaka kupulah sorangan buru-buru jeung guru musuh teuing kana loncat we. Maranana nya sababna mah sabab kuring rek nulungan kuring do hampura meureunnan Kang deui akang oge kalakah jadi tatu tah. Eta tuurnya jadi kos ditingkuheun kitu. Bener karasa kitu. Keun lah atuh kemain kitu mah. Aya urang ngeureuyeuh deui. Sugan ka belah ditu urang neangan tempat anu rada aman atawa aya nu rada merenah lamun dipake cicing heula teh mah. Sanggeus kitu mah si Acung digandong ku si Jalu leumpang we. Sanajan ye si awak si Acung teh rada jangkung beda jeung si Jalu anu rada penek. Teu pati jangkung meneka ngagangsur we sukuna si Acung teh sabab digandong ku nu rada penek teh. Ari si peteng mah sanajan jangkung gede manehna oge ingkud-ingkudan we sukuna teh sabab cenah tadi nyeri ngajol teh ti luhur gawiar. Karake sababaraha meter kaliwat di tempat eta tuluy ti kajauhan ku si Jalu mah kadenge aya perkara anu nyurigakeun. Tuluy lalaunan manehna ngesotkeun kana ganonganana ka si Acung teh. Cung sakedeung we turun heula. Aya naon karah turun heula we. Jika aya hiji hal tuh berharap. Aya naon aya juri gitu jurig leuweung atawa aya non aya begu deui gitu. Lain Kang ieu mah jiga aya anu tarung. Nah kitu ning kuring mah teu nyaho. Nyata atuh kieu we ena mah sok akang arek nyuruh hayu arek nungguan heula si Acung ngagae kuring arek ngariksakeun heula ka belah hareup aya naon sabenerna. Gae atuh gae. Sanggeus ngesotkeun kana awakna si Acung mah tuluy si Jalu teh belesat lumpat teu kadenge tapi kasak dina gerakan anu cepet. Tidinya si Acung jeung si peteng ningali kana kamampuan si Jalu teh bati colohok we heran beneran si Jalu boga kapangabisa anu samodel kitu. Kebat lumampahna si Jalu teu lila manehna nepi ka hiji tangkal. Tidinya manehna nyalingker we ningalikeun ka tempat anu rada jauh. Tidinya katingali ku manehanana hiji wanoja diraponan ku dua jalma anu jarangkung gede. Kerhut-hut we pilih genti nyampet-nyampetkeun kana bedungna anu sakitu panjangna teh ka eta hiji wanoja. Si wanoja oge dina gerakan anu cepet jeung anu pinuh ku hitungan manehna bisa nyingkahan kana sagala beh panarajang eta dua jalma.
Samang-samang sabedong ngarah ka kenca menanggila ka katuhu. Aya tajongan ti katuhu mahen agila ka kenca. Nyebrut ti hareup mundur saeutik. Kadang-kadang mahen age nibankeun tonyokan tapi plak. Ditakis ku eta jalma. Teu sangka bikang teh bogawan pangabisa geuning dulur. Hayu urang tewak. Beung kapanggih yo. Ceuk salah sahiji jalma jiga nu mere sumangat ka baturna. Anu diajakan ngomong teh loba carita tuluy jebrot teh manehna. Ngayunkeun kana tonyokan malah made susul ku tajungan bari disabetkeun kana bedogna. Samang-samang saditajong eta awewe tuluy ngejat. Ngajol tuluy samang-samang narima kana tonyokan tek. Eta leungeunna ditakis tapi pas bedog ngarah kana sirahna pisan korentel manehna ka hareup ngaguling tuluy bari nibankeun tonyokan tijekan kana palebahan beuteungna eta jalawana. Heup. Teu disangka hiji tajongan ti eta wanoja teh mengal pisan kana hulu anganna eta lalaki jangkung badan teh. Tapi dina kerkayaan kitu lalaki nu hiji deui ningali si wanoja euker masih keneh. Tepak deku dina tanah seak manehna. Luncat bari najongkeun kana sukuna suku anu jebrag teh ngarah pisan kana awak tongna eta si wanoja. Si wanoja jiga anu geus mireungeuh kana eta gerakan maena ngakorentelkeun deui awakna ka sabelah kenca. Samang-samang si lalaki ieu arek luncat deui najongkeun deui kana sukuna ngarah pisan kana beuteungna eta awewe langsung ngasongkeun kana sukuna palebahan pisan kana pengpelanganna eta lalaki jangkung padang. Hetup tuk. Meureun palebah kantong menyana. Palebah kana kajut kunangna. Eta si lalaki teh ngaheungeuh we bari tunggu. Wah manuk aing aduh. Kocapkeun si Jalu. Wah bisaan awewe teh euy nya oge wanoja jangkung leutik jika teu sapira dina ningali kana awakna mah biasa we jika wanoja jabatan umpama menika geulis tapi gerakanana luar biasa ceuk pikirna si Jalu teh. Dina keur kaayaan kitu kolepat dua pasar tina peso ngolepat ngarah pisan ka eta wanoja. Set eta peso teh melesat pisan ngarah ka awakna si awewe. Tapi teu disangka si awewe ngadang heuk barikeun ngagilekeun awakna ngadeuhak ngindarkeun peso anu kahiji tuluy ngagilekeun kana awakna ngahindarkeun peso anu kadua. Cep eta peso teh narancep muneran pisan kana tangkal anu deket ka si Jalu. Teu jauh ti harita tuluy salah saurang jalma datang deui ka pakalangan. Gerakanna cepet pisan. Sareretan mah olepatna jiga anu teu katingali nyaho-nyaho jeleg we aya teu jauh ti eta anu duaan lalaki nu duaan anu geus rumuh teh. Saturuna eta jalma teh ngagunakeun dua gegenir di leungeun kenca jeung leungeun katuhu anu dipubat babit ngarah-ngarah ka eta wanoja teh. Tangtu wae si wanoja dina gerakan anu kesit manehna nyingcat kajauhan ka eta jalma anu rek nyerang ka manehanana. Nyimas, ayeuna mah geus moal bisa aya nulungan deui. Jeung sanajan anjeun arek lumpat ka mana wae, ku kuring bakal tuluy diudag-udag, ceuk eta jalma. Si awewe kadenge henteu ngomong ngan katingali we panonna jiga anu buringas pisan jeung bangun nu cecep ka eta lalaki nu anyar datang teh. Karembong atawa salenang anu tita tadi nyampai we dina tak-takna tuluy ku manehna ditarik. Dibedol dipantangkeun dina leungeun katuhu jeung leungeun kenca. Satuluyna manehna masukkeun jika gelang kana eta di antara salenang. Bangunna mah dibeumbeuratan eta salenang teh. Teu lila tuluy di puter-puter eta salenang ngahiup ke bangbaraan. Meureun eta salenang teh aek dijadikeun pakarang ku si eta awewe. Si lalaki anu karak anyar datang teh batingan ukurnya rengeh we jiga anu nyapelekeun kana eta lalampahan si wanoja. Satuluna eta si lalaki seak maju bari ngarahkeun ngahembatkeun kana gegenirna ti belah kanca jeung ti belah katuh.
Tenggelan tina gagendir ku si Wanoja ukur dicincet-cincetkeun atawa dihindarkeun. Dina kesempatan anu pas pisan eta gagendir atawa beungberat tina salenangna teh hiuk dihiupkeun keuna pisan kana awakna si Jajaka. Tapi traktok eta hembatan beungberat tina salenang teh ditakdis ku eta Jajaka. Dua jalma anu tadi sing haregung kakeunaan tonyokan jeung tajongan ti si Wanoja geus harudang deui malahan mah tuluy ngiluan arek ngaraponan eta Wanoja hiji lawan 3. Tapi teu disangka ieu si Wanoja teh kalakah ngadon yang hareupan eta nu tiluan. Sanajan nu tiluan ayeuna mah tuluy-tuluyan ngagempur si Wanoja, tapi si Wanoja dina gerakan anu kesik tur lincah suat siat ngahindarkeun jeung nyincet kana pananajang eta 3 jalma. Tapi si Jajaka anu karang anyar datang jika nama leuwih unggul tinimbang eta si Wanoja. Celotrak kegenir arek ngarapisan kana sirahna tapi ditangkis ku leungeun eta si Wanoja. Atuh si Wanoja teh kaciri rada muringis bangun mah nyerieur katibanan ku eta kegendir. Jika teu mere kasempatan jeung mere ampun hiukan panunggal tidak kegendir anu sabelah hiji deui ngiuk deui wae kana carehamna eta Wanoja. Sakali ieu si Wanoja teh ngelok tuluy manehna nyoba-nyoba ngasupkeun tojokan kana beuteungna eta si Jajaka. Uget eta si Jajaka ngan ukur uget bari nahan kana deungeunna eta si Wanoja. Teu lila ti dinya satuluyna ngahiup deui bangbaraan eta gegendir arek ngarah-ngarah kana tongong jeung kana sirah anu dibarengkeun ku si Jajaka ditibankeun ka si Wanoja. Ireung arek menang tibanan serangan ti si Jajaka, si Wanoja tuluy ngayunkeun kana sukuna malabahan pisan kana si dadana si Jajaka. Hiat bari dina gerakan anu kadayagna jeung jiga arek nyang saya manehna ngagunakeun leungeunna pok sae cenah jungkir balik bari jeung semu rada luncat. Si Jajaka anu karak anyar datang teh sanajan awakna mah teu pati gede jauh lamun dibandingkeun julu duaan tadi mimiti, tapi kakuatanana jeung gerakanana henteu bisa kaungkulan ku ieu si Wanoja. Mireung kana kaayaan kitu si Jalu anu ti tadi keneh merhatikeun kana eta pakalangan tarungna hiji Wanoja lawan 3. Nah pikirna si Jalu sabenerna mah manehna masih bingung saha anu arek kudu dibelaan, nah si Wanoja atawa si lalaki. Sabab duanana oge teu katingali mana nu jahatna mana nu benerna. Tapi ningali kana kaayaan samoda kitu anu ieu si Wanoja jika butuh kana pitulung si Jalu dina gerakan anu cepat tuluy luncat ngarah-ngarah kana eta pengalangan rek milu-miluan meureun kana tarung. Seak hap kocapkeun si Wanoja anu keur tadi pok sae teh manehna karak nepi sukuna jeung tuurna kana taneuh can sempet hanyat. Leungeunna oge masih keneh nyana kana taneuh rapet. Da kaayaan pokok saperti kitu katingali ieu si Jajaka arek ngaheumbatkeun deui kana 2 gegendirna diayunkeun 3 jeung 3 gigir disakalikeun. Keur kaayaan teu siap samudah kitu. Dina hitungan mah ieu si Wanoja bakal katibanan ku eta gegendir. Tapi barengan keur kitu si Jalu geus deukeut jeung ngaheumbatkeun kana tajonganna beneran pisan kana tongongna eta si Jajaka. Cuk tajongan si Jalu ngarobahkeun kana awakna si Jajaka anu tuluyna ngaceleng rada jauh. Saha anjeun? Kang ieu kuring Kang. Kuring nuju ngalangkung ti dieu bade ngarit tadi nama, tapi ningali aya anu oker tararung, tapi jika nama da lain tarung ieu mah pira aku tarung teh 3 lawan 1 bari anu dilaponanana ukur Wanoja duh lembar geulis pisan Kang lamun kudu ditanasa mah. Si Wanoja anu ngarasa aya kesempatan tuluy maena hanyat tuluy masang kuda-kuda deket teu jauh tina tempatna si Jalu bari merong we kana arahna si Jajaka anu tadi teh. Saha anjeun? Budak-budak ngahalang ka rekaman maksudna ngaing. Oh,
bade wawanohan upami bade wawanohan ari abdi masuk teu barenah lamun kudu bari nangtung upami bade kitu urang bari calik yuk urang bari ngopi atau bari nyaneut kitu tah Kang. Alah anjeun loba carita ya seak si Jajaka anu can jelas saha ngaranna tuluy ngahumbatkeun kana gegenierna ngarah-ngarah kana awakna si Jalu ya gegenir di belah katuhu si Jalu ngarah ka belah kencang ku si Jalu tuluy dicincetkeun bari rada ditakis tapi teu jauh teu lila ti dinya hiukan gegenir nu saja ngaliwat deui arek nyemprut pisan kana iga burungna si Jalu kilak si Jalu nyingket tapi bari ngadeukeutan ti dinya leungeunna nenggel pisan kana penguceuli eta Jajaka hep jebet dalik deung si Jajaka ngadalik deung tonyokan tina peureup anu teu pati gede tapi karasana matih pisan asa lieur kana tetenyuan orokaya jalma teh yeuh teu sangkanya Kang tonyokan kuring beneran pisan tah kadinya genangan pisan penguceuli teh nah atuh nyakal wae eta naon halu kitu gegenir aduh loba omong pisan aja hier seak deui eta si Jajaka nyerang ka si Jalu ayeuna mah ngagunakeun dibubat babit eta ruyung atawa halu geunir teh uak ngawit kaluhur ka handap ka kenca jeung ka katuhu ngarah-ngarah ka si Jalu cungcat-cingcat ngahindarkeun awakna tina eta serangan tapi manehna nyokot kasempatan anu pasti dina kaayaan euker rada rengkuh ieu si Jajaka ku si Jalu sukuna diayunkeun meneran pisan kana kakemplong hulu angeunna eta jalma tuluy suku si Jalu anu belah katuhu diayunkeun meneran pisan kana tonggongna eta si Jajaka rumpuyuk si Jajaka anu tadi nikaburingas turun bedas jeung kesit dina gerakanana ku si Jalu mah ngan ukur 2 atawa 3 gebrakan langsung ngahuyung tepak deku tunggal nyekelan beuteung jeung rasa bangun anu ripuh pisan ucapkeun 2 jalma anu samenehna teh baturna si Jajaka ningali meureun ke gedungna anu kaayaan samodal kitu ieu 2 jalma teh ngan ukur pati nangtung we jiga anu matung pisan malahan mah bedogna oge ngan ukur dicekar we agag-agagan ragu-ragu beureunan lamun tika arek nyerang ka si Jalu teh sadar kana kaayaan samodal kitu si Jalu tuluy ngomong oh akang-akang daripada akang-akang arek nyerang ka kuring nah mendingan akang-akang tah tulungan tah saha eta teh dunungan atawa babaturan sok mendingan keneh cokot tah karunya bisi seuleun bisi hayangeun dahar aduh eta cari bisi nyaringit beuteung bangunna teh 2 jalmaan marawa bedog teh pating lalieur ka babaturanna tuluy eta bedogna teh diasupkeun kana sarangkana teu lila ti dinya tuluy si Jajaka dibeyeng kuduaan bari rada lupat ngajauhan eta tempat aduh rada panjang ya tarung teh capek nyaritakeun we kitu cenah ceuk si Jalu teh capek kita nempok kena oge lila teuing rada bosen kudu buru-buru diberesan ieu mah yeuh ceuk si Jalu bari ngaliuk manehna ngareret ka wanoja nu ditulungan ku manehanana teh hatur nuhun sahanjeun teh benerna ceuk wanoja tuluy nyarita ka si Jalu cece atau neneng ieu teh aduh kuring mah nuju ngalangkung we ti dieu ieu nah ningali neneng atuh cece atawa aduh bibi atuh nah saha atuh nya teh anjeun teh saha sabenerna aduh asik euy aya wanoja anu herang benjrang rek ngawanohan ka kuring bari rada cemberut si wanoja ngalias ningalkeun kana kaayaan si Jalu aduh teteh ngamek sanes teteh punten teteh kuring teh ari aduh ditaros kuno jadi wanoja teh sok rada teh pararuguh jawabanana teh ceuk si Jalu bari nyamperkeun ngadeuketan eta awewe arek naon deui lain naon dadeketanan ceuk eta awewe teh
Aduh punten teh menika galak sapertos gitu teh. Sanes punten teh kuring teh bade aduh aya nu disuhunkeun nyuhunkeun pitulung gitu teh ngadenge kekecapan si Jalu sama model gitu. Si eta wanoja tuluy ngalieun bari nanya aya naon gitu pan kuring anu ditulungan ku anjeun nah anjeun hayang kalah arek minta tulung ka kuring ceuk eta awewe teh. Ieu teh itu aya babaturan kuring kacilakaan disuruh ditubruk ku bagong sukuna menikah doang coba deui teu bisa hudang bangun mah misalnya atawa aduh rada nyengsol tah taeun aduh urat-urat ieu na tah tina tonggongan tah cangkengna eta. Kitu mana atuh urang ningali mangga teh ayo ka pali dieu teh. Jiga eueuh nu kajadianna naon sateacana ieu si Wanoja teh tuluy nuturkeun kana kaayaan leumpangna si Jalu anu muruk ka si Acung jeung si Peteng teh. Kocapkeun si Acung jeung si Peteng rada lila nungguan kana datang deuna si Jalu. Malahan mah si Peteng mah tuluy nyarita. Aduh alala ieu ka mana cenah ngaran si Jalu teh. Ieu teh ninggalkeun kuring jeung ieu si Acung. Nah rek kabur kitu manehna teh nya. Aduh ulah waka ngomong naon atuh aduh ya cangkeng aduh nika karasa aduh menika sing sareset aduh iya tatu menika asa perih deh aduh bara naon ku si Jalu teh deh aduh ala ieu geuningan deui Acung da sabar heula sing sabar mana aduh si Jalu tuh si Jalu nya mana si Jalu datang deui lain. Itu jika itu nuturkeun. Waduh itu di tukangan aya saha. Waduh Wanoja mereka gelis gitu. Nah naon Kang aduh ceuk si Acung sabab manehna mah teu negas-negas kana datangna si Jalu teh sabab manehna rada peureum ngarasakeun ka nyeri anu nerap kana awakna. Teu tidinya si Jalu geus nepi deui jeung si Wanoja teh. Aduh ala ieu Jalu di mana anjeun teh nah neang heula Wanoja aya naon ieu teh jadi sabar ringu ieu saha eta Wanoja teh ieu. Aduh tuh kalau baca cerita Kang ieu sugan we ieu si Wanoja teh naon ieu bisa nulungan ka si Acung ieu karunya ieu aduh sugan we gitu tah da kuring ari palebah mencet mah teu rada bisa gitu tah ari ngubaran tatu mah sabisa deh coba teh sugan neng aduh cece naon saha atuh nya kemae ku kuring urang tingali ceuk eta Wanoja. Aduh ala ieu untung pisan ieu si Acung dicabakan ku anu geulis Jalu di mana eta menang si teteh si Neng si saha ieu aduh si cece lain kuring oke teu acan ieu Kang teu acan uninga saha nama da papendak tadi ti belah ditu teh ulu ala ieu eta tadi teh anu tarung teh eta lain nya Kang ngan wah tarungna ge jagoan Kang ieu si teteh teh nya oge Wanoja duh kesit pisan kuring mah ngan ukur naonnya nyamperkeun ka dinya da geus beresan deui nya ku kuring teh diajak we ka dieu nya sugan we bisa nulungan utamana mah lamun aya saung mah kitu tah teh hei teh kayak atuh kuring arek marik sagala ieu mencet lah ieu cangkengna bisa aya naon ceuk si Wanoja. Atuh Jalu ulah waka ulah bakal ngaganggu keur diubaran heula keur cenah aduh tapi da kuring oge ieu tuur Neng aduh tuur teh asa nyeri ieu Kang Peteng mah aya wae hayang dicabak lain ku si teteh si Cece. Aduh ala ieu mana mah nyawa Jalu. Waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Nyuhun geuning hapunten ya deuh. Nyuantenkeun kana sora awewena rada kirangnya Kang Dago teh tapi mulia naon yang maklum lah ngan berenang istilah nama bisa diimajinasikeun lah ya cenah aya Wanoja lah gitu tah. Kumaha cari salajengna manganya di atas wae. Wilujeng patepang deui. Paramyo.